dut nah hanya belah aya ngikna eueuh ai barang aya di oh paingan dut wungkul da keur dipake ngeuni si nyai teh nyai bojo akang nepi ka ulenan ge hambek eta bangsa ti luhur bari numrak kaso-kaso sakalian kalapaan anjing gombrang bertak kitu wah lumpan bapai galak batu teh mentong hidup-hidup sia goblok sok ngomong sia saha nu nyuntrungkeun aing tadi si horeng lain wani aya nu nyuntrungkeun sawak meureun si anu balik ti Arab pasti mawa duit gede sabot keur kacarai nu boga imah eta bangsat suluh supe abus langsung ka kamar ngebedo-bedo lomari bangsat nih keur ngebedo-bedo lomari kitu nu boga imah datang balik ti cai duaan cing galulutrak eta bangsat leuwaseun ka mana aing lumpat yeuh kabeneran teh parana teh molongo terekel ka para cicing di para maksudna mereka ngadaguan heesna nu boga imah aing nu boga imah lain hees da sono balik ti Arab atuh oh eta mah geus dalahar jam 8 joger we caritana gatrik daerah catur nya kan cangkang jajamu pabalatak obat kuat aduh eta bangsa ti luhur kieu ulu itu si goblok sugan aing dek hees nengo dulu itu bujurna nepi ka tapak bisul wungkul eta sono urang ka pamajikan nepi ka jam 12 peuting teh teu eureun-eureun ger deui we ger deui we nepi ka 3 rit 2 tahun atuh kitu jam 2 jam 3 jam 4 masih kene eta bangsat geus kesel we ti luhur beuh eta si goblok dira harek heesna ieu teh celengkeung adan ti lebak kadenge Allahu akbar lain salat marang teh ngedekul kene we ya da isu kage adan deui isu gaya kene adan caritana geus goprak kena langkara kecape meureun eta salakina ngusapan pamajikanana mama amwing sayangku Maihani darling tepangih 2 tahun teh nepi ka ulenan kieu eta bangsat ambak ti luhur kumaha kan bari kabur ditembrak eta mah kaso-kaso jeung genteng bari kabur bari ngomong kieu da dumeh tadina ngadenge nyai bojo akang nepi ka ulenan kieu ambek eta bangsa ti luhur bari numrak kaso-kaso sakalian kalapaan anjing goblok baku geus babaledogan teh eureun sia Yahudi naon kajeng nyebut Yahudi eureun lanan sia murtad kajeng nyebut murtad segala nah memang na urang nyembah kana teko itu eureun sia tara salat nari salat kudu bebeja sugan kudu ngamiskol dek salat nya salat mah kudu bebeja bebeja kudu niniatan sagala rupa ge paninung suku ge ulah nyaho ari ibadah mah inung suku milu ibadah goblok lain ulah nyaho jadi inung suku kabeh anggota badan teh kudu kumaha milu salat kudu matak di dieu pentingna salat berjamaah penting teh berjamaah teh kan berjamaah teh bareng gotong royong panon milu salat irung milu salat jadi anggota badan teh nya gawe bareng mun leungeun ulah sacokot-cokotna lamun lain cokoteunana nya heueuh mun panon ulah satenyo-tenyona lamun lain tenyoeunana lain tinggal ieuna nya atuh da bener teh heueuh tabarengkeun heula dina wujud sorangan berjamaah
Ieu mah sungut nyebutkeun Allahu Akbar aya hate kana pangabutuh. Eta teh berjamaah teh. Oh, teu lurusnya Kang. Nu matak modalna urang teh kahiji kudu boga rasa atawa kudu ngabogaan power is focus. Naon power? Artina teh fokus. Oh, fokus. Dua na terobsesi. Musuh. Katiluna disiplin. Disiplin ada. Teh. Eta Ai ngaran-ngaran disiplin teh eta teh takwa. takwa teh. Ai dina takwa teh aya wau waroi hartina apik. Oh, jalma takwa mah apik ya kan. Apik. Teu sagawaya. Tuh. Lamun urang diparengkeun jadi pimpinan ieu kade nu dihuapkeun teh teh nah rezeki halal, nah menang korupsi. Atawa haram ya kan. Heeh. Nah ieu teh rezeki nu rek dihuapkeun teh ladang judi, ladang basilat atawa ladang halal. Atawa ladang Hak urang atawa hak batur kade. jadi kudu bisa misah. Apik teh. Ceuk kolot baheula mah ulah dahar keur lapar. Ulah sare keur tunuh. Naon ai dahar? Hartina ulah dahar keur lapar teh tingali we nu lapar. Nah kumaha nu lapar? Da nu lapar mah janji kedewek. Janji am Si banyo ge tara. Bener. Tuh. Janji am teh Kang bener. Jeung komo urang lobak libuk harta kekayaan ulah waka dihuapkeun lamun tetangga jejeritan kalaparan. Kalaparan. Aduh. Tuh. Bener Kang. Nya. Bener. Ulah dahar keur lapar teh. Ulah janji belawak. Wah, ulah janji belawak sing apik heula kumaha carana. Pikiran heula nya Kang. Tah di dieu pentingna agama teh. Di dieu. Ulah sare keur tunuh tingali we nu tunuh dan nu tunuh mah janji dug. Janji galedug di Di mana we dugna? Di mana we sareupna teh cekolot mah ulah sare sareupna jang beusi aya sanekala. Nya bisa kasamar sanekala. Artina sareupna teh di mana we dugna? Tong boro make jeung di luar sanajan di jero imah samemeh sare teh atuh nulakan heula panto. Tah tertib. Yang tertib. Janela tutupan heula. Bebeja heula kanu kagungan sabab dina waktu beurang teh urang teh loba nikmat nu kaalaman. Nya bener. Syukurkeun heula, tobatan heula nafsuna, oge salabarkeun kabeh da urang mah teu ngaboga-boga. Oh, anggota Diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan. Heeh. Bener umur anu ngana. Bikeun bisi diparengkeun maot keur sare. Keur sare, salabarkeun heula. Ai ngaran-ngaran geus bebeja heula mah pan urang teh genah. Kan tenang. Geus dibikeun. Nya. Geus pasrah. Pasrah kanu gaduhna, pasrahkeun. Kanu kagungan gitu gaduh. Itu Bener Kang. Ta eta apik teh euy. Sabat takwa teh eta Kang. Heeh. Apik. Nu matak ceuk dewek tadi si tara salat. Eta teh kepagawean kitu teh sarua jeung nemongkeun diri tara salat. Oh, jadi tina pagawean geus kacil. Ai salat teh saur ulama mutan nabi, ai hartina ulama mutan nabi teh ulama nu leres-leres nyunah rasul. Oh, ai salat teh aya 3 huruf. Naon wae teh teh? Shod, lam, ta. Ai disebut Ai shodna teh sidqul qauli. hartos. Artina bener ucapanana. Ngaran-ngaran nu bener ucapanana mun ngomong tara dibarengan ku bohong ngadek sacekna nila saplasna nya ceuk nyana lain ceuk lainna tara wani ngurangan jeung ngaleuwihan kana perkara nu geus ditangtukeun mun panjang tong wani neuteuk mun ponok tong wani nyamung mun condong tong wani motong. Pas tukang salat mah ngomongna. Adi eta nu kadua lamna atawa ahli salat nya. Ahlina. Tuh. Ai lamna Kang. ai lamna teh layinul qalbi Naon hartosna? artina leuleus hatena. Tuh ahli salat mah. Laleuleuh satena. Ai leuleus hatena teh dina prak-prakanana sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado landung kandungan lair aisan ipis lapis kana tapel malapah gedang kaituna tungtungna teu melengkung bekas nyalahan. Oh eta teh nya. Ai eta takna.
Aitana teh tarkul ma'asi hartina teh geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun. Oh, tupina dijauhan komo maksiatna. bener Kang. Da panayagan bieu aing ngiga kenang dijempe-jempe eta kokot jilakakeun batur jauh kana salat sia teh. Oh, jadi kacirina teh tina pagawean. Matak beungkeut Allahu akbar. Allahu akbar. Tah leungeun teh peueuhan di dieu. Nya. Ieu mah kendang dikeplos-keplos aing nepi ka wiwirang goblok. Kaberin tinggali jadi ngamakkeun. Cacak sarombongan sia teh kamajang deungeun-deungeun. Ukur mah kapegat macet Tadina hayang we heureuy, tadina banyo teh. urang heureuy jeung saha. Lamun dek banyo intern jeung aing. Bae urang heureuy jeung saha. Ieu kan di depan publik pan sia teh geus karolot. Da teh ngarumasakeun budak atuh. Intern jeung aing sok dek heureuy mah nepi ka silik kadek teh naon jeung aing. Asal banyo we. Cek saha geus. Hampura we. Jebret kadek nepi ka buntung sirah teh. Hampura ah da heureuy tuh. Oh, hampura aing adek mah tuh. Jadi urusan heureuy. Jadi urusan. Tak kitu euy. Saya bener Kang. Moal sekali-kali. Ieu teh bapak hajat teh sagala diayakeun. Wow. Biaya Siang kene sagala diasongkeun. Kaopak-opak ya so. Naon nya eta hayang ngahibur budak? Sajabi ngahibur nu sanes teh. Da lain ngan ukur ngahibur murang kalih nu di gusaran ieu teh bebas ditonton. Nya atuh Kang. Tuh ngawalatrakeun pangdangu, ngawalatrakeun paningali. Heeh. Di luar desa ge sing karurunyung. Bujeng hinga ti jero desa sanajan ti luar desa oge. Sing karurunyung nong. CS nu di mana-mana. Nya Sara rumping usum halodo ongko. Halodo kamelengan. Nya. Bener Kang. Pan aing ngaran-ngaran usum halodo mah beuki kebul we jalan teh eukeun maruksa. Heeh. Meuni perong irung teh. Alah. Ampun. Nyata kitu. Ulah hayang meuli apel. Naon? Ujung ulah hayang nyari apel halus mau beuli we. Dina calana Aya naon? aya rambutan. Naon teh jeroanana? Ulah hayang ka Karang Ampel, jalanna awut-awutan. Tandok iraha punya alisna rek naon. Heeh, eta kanu rek ngawak naon anu rek jadi wakil rakyat, anu rek jadi pamimpin baligo pagede-gede. Pagede-gede gitu kan. Heeh. Surah seri geuningan. Pakasep-kasep. Padahal baligo nu sabenerna mah loh. Da kumaha? Cara nurutanana Akibat tina baligo Allah diterap-terapkeun contohna tutuwuhan tatangkalan dijadi-jadikeun ku Allah eta teh baligo Allah. Oh, Karyana jararadi pan kulobana tatangkalan biji sumber cai. Sumber cai manfaat, bener. Karya nu pinuji tuluy lautan aya laukna. Hah? Nepi ka jelema teh sumpah moal aya di pangeran anu wajib disembah angin Allah da manfaat karyana. Leres. Heeh. Jajadianana mah. Tah ku karya-karyana geura sok teu kudu baligoh diterapkeun. Da rakyat oge ngarti engke. Kamaha-maha ah. Da yeuna mah jadi ucing-ucingan rakyat rajeun dek milih dibere duit 50.000. Duit teh sapira? Duit 2 poe ge beak 50.000 tapi sangsara 5 tahun. Bayangkeun ku Si orang salah kene ulang milihna teh. Ya. Heeh, Kang. Gitu. 10.000 satahun Kang. He jalma iman tuh. Muncul agama mah ya ayyuhalladzina amanu. He jalma nu iman. Umat maneh ulah milih bapak-bapak maneh, dulur-dulur maneh, lanceuk maneh jadi pamimpin. Sakirana eta jelema masih kene kupur. Sabab nu kupur moal matak ngadatangkeun kabagjaan dunia akhirat, malah nu kupur bakal ngundang malapetaka. Ajab teh kan bener. Nya. Itu. Hei, meringkak Nya. eta mah bener mah. Teu apal. Teu kurang moal sikit rokok-rokok cicing lanan. Udah ku si lain nya. Sarek. Lain ngaganggu wae. Ting itu tukang rokok ngaganggu di dagor kok gitu. Mantang, kan wae usaha.
tapi heueuh nu usahakeun bae ceuk tukang rokok teh sarua we jeung sia cepot aing ge keur usaha heueuh pek cing payu euy cing payukeun eta teh keur marawan anak pamajikanana dibela teh sarua jeung urang ibadah maneh oge jang pek niatan sabab panghade-hadena ibadah teh nyaeta maraban anak pamajikan ku rezeki nu halal doakeun sing murah rokona kitu Kang alah ngan dewek teh gagebegan teh euy naon wake gagebegan Kang teh lain Gusti Batara Kresna kawas eueuh deui ahli abdi ke kitu pangemut teh Kang wake jeung miwarang dewek dia kita nganterkeun surat sangki pedangkeun suratna teh ka itu ka sawarga maniloka ka hyang otipati jagatna teh Batara Guru Allah eta nu jadi tanda tanya teh teuing tina naon ka sang tukangna dewek dipercaya duka teuing eta mah penghargaan we ka akang meureun dan nu hayang-hayangan mah teu dianggap geuning nya ari aing anu teu mais teu meulem paribasana teu mikir-mikir acan bujeng hinga kanyaring teu ngimpi-ngimpi acan dititah dipiwarang teh eta percaya meureun kanu sajen mah teu percaya meureun teu percaya teh ngadon aing salaku figur nu dititah teh oh di dieu meureun krisis kepercayaan heeh oh atuh da sararea meureun teh datangna teh tina aspirasi rakyat da ieu mah geus teu percaya ka partai geuning nya beres ayeuna mah geus teu percaya ka partai geuning kalah diseungjurikeun teu percaya anu dipercaya teh nama figur benar figur akang ayeuna mah nu matak ayeuna geuning loba geuning artis-artis selebritis jadi pamimpin nu jadi bupati nu jadi gubernur wakil gubernur jadi dewan jadi dewan teh heueuh kitu aduh kateuing atuh akang tuh kateuing tanda tanya keneh atuh dina seuh-seuhanana nyalurkeun aspirasi rakyat teh heueuh teh nya bener dek nanyakeun teh heueuh kitu teu bisa ngajawab kuring oge atuh lamun heueuh nah kieu wae atuh eueuh perubahan heueuh monoton pesan tukang tahu tukang tempe kawalahan ayeuna hese neangan kedele akang sajam ngomong kamari mah reuwas jengkol 80.000 sakilo cacakan bau sajabat mahal teh hese teh teuing tukang luar biasa kejadian dunia romantika kehidupan segala jadi kealaman segala jadi nu kadenge teh mode dewe kamari naon akang kamari aya kejadian naon aya kejadian anu aneh atuh nu aneh kumari akang dewek teh rek nabeuh harita teh ka pusaka ratu basa tos boboran makanya geus boboran pisan karek 2 poe lebaran nya harita teh harus mudik atuh dewek teh ini teh sore teuing ti ditu teh teu nyaho macet wah total macetna saja jalan teh macet dewek eta karek nepi ka ledeng geus jam 5 mangkaning sieun kaburitan da karunya kudu hajat meureun dadagoan we pasti aya panayagan mah ini isuk-isuk dewek mah harita teh sore sonten da biasa lagi sonten jam 4 pelebah ledeng deuleu macet bakating kureuwas karunya kanu hajat teh jorei wah yang ngising segala karasa gitu teh wah eta mah aing lulumpatan kabeneran euy naon kan aya susukan bulah wetan terminal ledeng teh aya di dinya bener memeh nepi ka susukan teh deuleu eta podol maksa hayang keluar busiat atuh perecet teh keur leumpang teh aya busiat segede hulu busiat namanya lain busiat gede-gede teh modal ada gede atuh datang ka susukan teh wah piceunna calana jero teh ada bau atuh dewek teh teu make calana jero aing geus ngisang aing geus bebersih sup calana panjang diasupan ku calana teu nyaho sakuna kajejek barawak teh tuh jadi molongo atuh ruka tutuh
ngan Aisyahku soek mapan teu ciri di jero teu ciri Aisyah ku jero datang kana mobil teh anger kene jeung mogok mobil teh dihese di hirupan teh dikitu dikieu gitu huruf tina panas bener tadina mobil nya dipake wae tadi kabeneran aya mobil nyurusup nih bus nu arah Pamanukan teh nih tarekel kana bus dek teh da sieun kaburitan teh kapuka Karatu bintang murni aya dina bus tong boro anu diuk nu nangtung ge pas sedek arus mudik dewek kabeneran dina bus mah aya pamuntangan kieu geuning di luhur aya aya di rem teh beletuk sirah urang teh sirah batur eta mah aya copet ti tukang yo sulusup teh kana saku ada eta aya wae direret ku aing awewe copetna teh teu nyahoeun saku aing molongo soek lempeng pisan gep teh kana bobogaan aing dah eta copet ngomong nah cenah HP teh hipu jeung HP teh ngarenghap dompet ku aing dikenyetkeun lalu nge-SMS eueuh wah didengkeke ku aing kokonna teh kak beunang sia copet ku aing sok direret teh awewe paprong-prong beungeut aing jeung copet sok sia mending dicarawokeun copet ku aing abeh pada ngagebugan mending cook nya meureun manehna teh mending nyook nya atuh ngeunah we nepi ka Pamanukan teh peler aing ge aduh ampun geunah we kitu mah alah ampun teu karasa hareudang alah pengalaman nepi ka kitu teh aing nepi ka kitu pengalaman sok aya wae alhamdulillah euy sinden jara ragjag kene ye sanajan nu ngapeuting ngarora ieu teh lain tanaga weuteuh tanaga leuseuh ti keur mah panyakit nyararedak tamah-tamah buyar tapung ti sukan lebaran kikieuan eureun teu sangka nya sinden ye kararuat alhamdulillah kuat da nu bareto mah geus karolot atuh da geus karolot tanaga ganti ke budak ngora model kieu ya duh geus arompong regenerasi nya nu baheula mah sarompong dalang geus kolot sinden ngarora kene nya kan keun bae ka jurung we ku sinden kan ngan ari hitut dalang jeung hitut sinden beda nah make beda segala ai hitut dalang mah tara kadenge tara nah make tara kadenge apa sok ngahiji jeung kecerek kumaha teh kadang-kadang heula hitut ketang dut cerek nyawa melanghir heeh ai hitut sinden mah ngageber kumaha ya akar nah cenah make kitu cepot ngageber jauh-jauh meureun eta sinden pan sok emok emok meureun eta pihituteun teh rek jalan ka tukang meureun kapenet ku keuneng nya kapaksa seseleke ka hareup meureun aya lemer ka dupak aduh ampun meureun aya tetenya ye halus sorana kan ada pake jeung bauna teh itu cenah 2 kali nih nah kang we kedua kali da sarua nu hiji bau waduk hiji bau egerin mun hiji di menyaho jawe bau kolaborasi bauna ya kan mun rek ngarang laguna hitut sinden ada apa hitut sinden hitutna 2 kali dutut breng ari hitut ngadurulung da bapayu karunya mau balik ti Arab nah maka karunya kan balik ti Arab ya kan aya di Arab teh digawena teh 2 tahun jadi supir lalaki imah jadi TKI mau ngusahakeun pamajikan mun digawe di Arab jadi supir ngakutan onta itu balik ka lemur wah eta mah pamajikanana sono meureun nya atuh boga duit ongko duit gede ongko kadenge we ku bangsat eta bangsat sok kadenge wae saha kira-kirana sius si anu balik ti Arab pasti mawa duit gede
sabot keur kacarai nu boga imah eta bangsat sulusup pe abus langsung ka kamar ngabedo-bedo lomari bangsat nih keur ngabedo-bedo lomari kitu nu boga imah datang balik teh cai duaan cinggal lutrak eta bangsat leuwaseun ka mana aing lumpat ye kabeneran para na teh molongo terekel ka para cicing di para maksudna mereka ngadaguan heesna nu boga imah aing nu boga imah lain hees da sono balik ti Arab atuh oh eta mah geus dalahar jam 8 joger we caritana gatrik daerah caturnya kan cangkang jajamu pabalatak obat kuat aduh eta bangsa ti luhur kieu ulu itu si goblok sugan aing dek hees nengo dulu itu bujurna nepi ka tapak bisul wungkul eta sono urang ka pamajikan nepi ka jam 12 peuting teh teu eureun-eureun ger deui we heeh ger deui we nepi ka 3 rit 2 tahun atuh kitu jam 2 jam 3 jam 4 masih kene eta bangsat geus kesel we ti luhur beuh eta si goblok ira harek heesna ieu teh celengkeung adan ti lebak kadenge Allahu akbar lain salat mereka teh ngedekul kene we ya da isu kage adan deui isu gaya kene adan caritana geus goprak kana langkara kecape meureun eta salakina ngusapan pamajikanana mama amwing sayangku my honey darling tepangih 2 tahun teh nepi ka ulenan kieu eta bangsat ambek ti luhur kumaha kan bari kabur diteumrak eta mah kaso-kaso jeung genteng bari kabur bari ngomong kieu da dumeh tadina ngadenge nyai bojo akang nepi ka ulenan kieu ambek eta bangsa ti luhur bari neumrak kaso-kaso sakalian kalapaan anjing gobrang bertek kitu wah lumpat mapai galeng ai geus jauh teh nyarobok deui make cengek anjing tidak kesal teh Kang keur mah kesal ngadege kitu aduh ampun hayang seungit make lain rupa-rupa dongeng ngaralu aya deui nu balik ti Sumatera nu balik ti Sumatera rek balik ka Jawa Barat apa numpak kapal feri nya kana feri di Bangkahuni geuning ka Merak numpak kapal nyebrang balik mun ka Jawa Barat rek balik aya di tengah laut kalaluar tamuatan teh maksudna meureunnan hayang nempo pemandangan laut dina dek ngajajar dina dek teh eta mah keur kitu jojerit teh awewe satengah tuh alak kumaha tolong bapak si horeng kantongna murag ka laut itu kantong kuring mangkaning duit 10 juta pek cenah cokot duitna mah 5 juta mah keur lah jeung kuring 5 juta ewang eta surat-surat penting saha nu rek nulungan kalah mararong jelema teh sarua we jeung modaran maneh da ka laut nya heueuh nu wani wah gegejeret eta awewe no data mah aki-aki kumaha juga jeleng teh ka laut gejebur kecepok kabeneran eta kantong teh karawea kumaha teh page eta nu boga kapal teh ngalungkeun tambang bleng beunang eta tambangna teh ku si aki teh Allah alhamdulillah dibedo ka luhur teh salamet gor we surak muji benernya eta si aki menang pamuji atoh pan urang mah lamun dipuji teh atoh nya atoh si aki mah amak kumari akang nyokot kantong tina kantong nyokot bedog dilagar ke bedog wah dikaluhurkeun hidup aki hidup aki batur teh hebat aki eta aki-aki lain atoh kalah baud bari bedog di kieu kumaha teh mentong hidup sia goblok sok ngomong sia saha nu nyuntrungkeun aing tadi
si horeng lain wani aya nu nyuntrungkeun sawak meureun lain eta luas nu nyuntrungkeun ampun eta sia karunya nya khawatir baru dipuji ya Kang naon aya Kang aya pikasirieun euy naon aya anu boga penyakit boson boson teh naon boson teh hitut wae ungah ngalengkah ungah hitut awewe gadis mung gaul jeung batur daerah meureun hitut wae da ungah ngalengkah teh ngik 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 kitu kayaknya bujurna teh tuh disadar tilu teh anjing sakali nuturkeun baru kana rek maraban meureun baru ka jamar roti kabeneran hanya tak kitu murah asih pangeran we nya kumaha Kang kabeneran aya bujang deui sarua sa penyakit oh boson ai lalaki mah pantari kitu teh dut cek bapak-bapakna teh cenah urang kawinkeun budak teh cenah urang bebesanan yuk buah sa penyakit da sarua sa penyakit cenah abeh teh eraeun hayu atuh cenah kabeneran budakna teh darekeun daekeun pasti jeung eueuh jodoh nya mending kawinkeun budak teh ai kolot baheula geuning nya ai geus dikawinkeun ti urangna teh ti puting teh sok diintip bisi budak ku bapakna teh sabab isuk-isuk rek hajat deui disebut teh numas teh beunang kagadisanana hartina teh geus bager diintip ku bapakna teh kieu ai kamar pareneng deui kahalangan ku bilik kungku baheula mah pareneng didengengekeun anak teh bisi budak teh hade hari panganten da pogo pesa penyakit ai biasana mah moal peuting teh ngik 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 da aya mah aya sarakina mah aya nu nemalan ngik dut ngik ngik dut ngik dut dut ngik dut ngik dut dut ngik dut da bapakna ngintip kieu we dut dut ngik dut ngik dut dut ngik dut ngik dut dut ngik dut 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 nah hanya beula aya cenah ngikna eueuh ai barang aya di bemeu melang urang ka anakna sieun dipaehan toong we ka itu deukeut ka panto pantona teh kabeneran deui lain ku panto ku reregan ku baligo urut urut teu baheula nu ele dibukakeun saeutik oh paingan dut wungkul da keur dipake geuning sia teh heeh beureuh katutup liangna katutup kacocokan alah